Tah dinten ayeuna mah abi bade masak henteu balanjanya guys, kan masih aya keneh bahan anu keur dinten Minggu abi balanja. Ieu abi bade ngaberesihan bahan sop-sopan, cuman ieu tos 2 dinten dina kulkas tos aya nu hararideung arada baru dusuk kitu nya. Hai, assalamualaikum. Makana sok hoream nyetok-nyetok sayuran dina jero kulkas teh sok kieu guys, sok baru rusuk makana mendingan belanja unggal dinten kitu nya. Tah ieu bahan sayur sop-sopanna ku abi bade dianggo ngadamel bala-bala we bakwan sayur kitu nya. Cuman sapalihna bade kanggo nyayur sop, cuman nyayurna mah bade enjing moal ayeuna da dinten ayeuna mah bade masak bakwan sareng ati ampela dikecapan tapi ditumis kitu nya moal direndos bumbuna. Pokona mah da hoyong anu praktis anu simpel gitu nya. Sebenarnya mah emang lebih murah, lebih ngirit anu meser seueur ki nya kaos podpred saurna mah kitu nya. Lebih hemat, lebih irit, lebih praktis, henteu capek bolak-balik ka tukang sayur gitu nya. Lamun di tukang sayur mah nanti sop-sopan sakit teh moal tak kenging 5.000 guys, meureun aya sabarahaan ribu gitu nya 2 kali lipatna ku sabab kan benten deui kan ari amun kaos kieu mah kaos tengkulak teh ageung gitu nya di pasar teh ning. Makana hargana ge sok leuwih murah gitu nya sareng di tukang sayur daripada jeung kaos ni pasar-pasar pagi gitu mah leuwih mirah. Lamun di tukang sayur biasa mah nu harian kan leuwih mahal gitu nya da ngaranna neangan untung deui man gitu nya. Lanjut we non teh ieu dikumbahan si sayur-sayuranna gitu nya sing barasi. Tah, lamun aya pasarna unggal pe mah abi ge balanjana ka pasar nya, cuman pasar mah jauh jadi misalna ka tukang sayur, tapi da tukang sayurna bager kitu nya. Abi ge sok teu enakeun lamun masar jauh-jauh mah cabang ge kumaha kudu ngiclik tambah jauh meureun atuh ka pasar mah. Tah lamun dihitung-hitung mah berarti balanja abi teh dinten ayeuna bahan masakan teh ngan seep sabaraha 12.500 berarti nya. Kan bahan sop-sopan dibagi 2 2.500. Lamun ati ampela 3 kan 10.000. Tarigu mah pan lebetna kana belanja bulanan ya. Tah lanjut we ieu abi ngadamel adonan kanggo bakwanna, tepung tarigu terus kasih penyedap, pecin terus dipasihanan teh anu racik ayam gitu nya terus ku abi dipasihan caina anu cai tiis gitu. Ieu ge nyandak cai tiisna anu si dede babar hanjar minum. Tah lanjut ku abi dipasihan sayuranna ge teu diangge sadaya da saeureut teuing punya saperluna we masakna gitu teu diangge sadaya beuh berarti mah masak teh ngan seep sabaraha tuh 11.000 meureun nya. Lamun utang gitu mah sebenarnya mah lieur nya cuman kumaha dina jadi mama mah kudu pinter ngitung pan ya. Komo kawas abi gitu nya nu dipasihan acis nangan pas-pasan kanggo emam kanggo bayar itu ieu nya kudu pinter ngaturna. Kahayang mah da leuwih ti sakitunya tapi da kumaha bae da bersyukur bae nu penting makan masih tiasa emam nya. Tah ieu atina ku abi dipindahkeun kana mangkok kitu nya dipisahkeun tah ieu kan aya huluan nya huluna simpen dewe deui kana kulkas. Lanjut abi bade dikeureuten heuh mah jadi dikeureuten kitu nya si ati ampelana. Dikeureuten heula kapan ya amih jadi dinten seueur jadi amih kaangge 3 kali emam kitu nya. Uhun aya nu nga-DM aya nu naros nage teteh ngadamel konten teh entos kenging gaji teu acan ya guys, teu acan kenging gaji cuman lamun monet mah di akun ieu ge di akun hideung gitu nya atos di monet tapi teu acan ngahasilkeun uang euheung gitu nya. Terus lamun di akun koneng eta ge atos monet eta mah ngan sabulan abi langsung di monet. Alhamdulillah tos aya penghasilan cuman teu acan tiasa ditarik da receh keneh eta tina pendapatan iklan kitu tos kabukanya alhamdulillah cuman ya kan we dikumpulkeun heula nya da kakara saalit kakara receh ge lamun dikumpulkeun mal saalit lama-lama menjadi bukit pan nya. Bismillah bae gitu nya. Tah di dieu lanjut we gorenganna teh tos asak tos diangkat tos ditiriskeun kitu nya. Terus lanjut abi bade numis bumbu kanggo si atina. Tah bumbuna tadi kan anu bawang bodas, bawang bodas, bawang beureum, cabe sareng tomat, pasihan daun jeruk, amih seungit, amih teu bau amis kitu nya padahal mah da teu bau amis kapan tos direbus ngangge perbumbuan gitu nya. Terus lebetkeun si atina pasihan cai, pasihan kecap, pecin uyah gitu nya sasaning nama. Terus penyedapna ge seep eung. Terus pasihan we gula bodas, lanjut udak aduk gitu nya. Tong hirap dicek rasa bisi kurang naon pokona mah. Tukeun we tinggalkeun heula tah ieu dipindahkeun si bala-balana beuh meni glowing nya. Tah uih deui kana si atina tadi ka si pasihan dan bawangnya. Beuh mantul masak ieu dong jaga enak. Cek babana si dede teh mah anu
lamun teu amun nanti lamun lain istri aku yang masak cenah aku mah males makan sebenarnya mah cenah ge pret cek abi teh padahal mah lamun di tempat pagawean ge tempat padamelana sok menang sanggup ge di mah ongkoh cek abi teh aduh nya bekel ti bumi nya menang sanggup ongkoh di padamelana tah di dieu pas kana abi tos beres aya bala-bala alias bawang sayur sareng tumis ati ampela dikecapin hayu cuang